geus Islam sia kafir keneh we ngajak ribut jeung aing. Matak sim kuring sok mikir ieu calon wakil presiden ku aki-aki. Pasang ring jantungna geus 3 kali. Lamun rek jujur tiba baheula oge ngaran-ngaran wakil presiden atawa wakil calon presiden. Lamun geus terganggu jantungna biasana tara lolos dina tes kesehatan. Tapi nu ayeuna mah lolos karena aya kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Malah ngahaja Pak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin digandeng ku Jokowi teh dipake eupan. Dipake tumal ngarah umat Islam marilu. Tuluy ngaromong na teh kiai nu teu mikir mah. Orang mah moal nempo sisi gigirna, nempo kiai na we, nempo ulama na. Moal nempo nu sejen pokona mah nempo Kyai Ma'ruf Amin na we. Nya profesor, nya doktor, nya ulama, nya kiai, sesepuh MUI, geus legok tapak genteng kadek, keun we sasaha ge nu sejen mah urang marek nempo Kyai Ma'ruf Amin na we. Urang mah moal milih nu sejen rek milih anjeunna we. Padahal milih Ma'ruf Amin teh aku jeung milih Jokowi. Sok musing akang kerek nyoblos tanggal 17 bulan April 2018 mun umurna nepi. Urang mah moal mong turunan kudu milih eta mah. Imahna ge urang mah hejo rek ieu we nutur-nuturna hejo. Belegug mising milih Pak Ma'ruf Amin ge aku jeung memenangkan milih Jokowi. Da pasanganana eta mah geus puguh nomerna ayeuna mah. Milih Jokowi berarti sama dengan membesarkan partai PDIP. Membesarkan partai PDIP berarti ibu bapak sama mendukung kejayaan Megawati dan keluarga. Mendukung kejayaan Megawati sama dengan ibu bapak mendukung manusia penista agama. Jang umat Islam mah haram jurig sia wajib ganti presiden. Cicing sia aing mah lain ngomongkeun politik teu hayang, abdi mah ngomong politik teu hayang. Abdi mah orang partai lain, Pak. Orang politikus lain. Tapi lamun keun nyaritakeun agama, da babak belurna agama na Islamna. Saha nu ngomongkeun kiai ajengan disebut peramal. Masa ngomong akhirat disebut tilama peramal? Ulama kiai dianggap ngalamun, Quran hadis dianggap bohong. Naon sabda Kangjeng Nabi, firman Allah dianggap dusta besar. Apa itu bukan orang murtad menistakan agama? Mikir jelema teh mikir montong katipu kepada background ulama na sing sehat ini mah cicing sia abdi mah batuk oge nanti dibere kejo masuk tarik ngomong ada daya polisi aya babinsa aya di TNI aya sim kuring memahami bahwa polisi TNI sampai hari ini netral. Tidak boleh memihak kanan ke kiri. Rek nu hayang ganti masyarakat bapak. Nu hayang dituluikeun 2 periode masyarakat bapak. Dua-dua anak rakyat. Polisi TNI dijamin netralisasinya tidak boleh memihak kanan dan kiri. Malah justru mun aya bentrok, polisi jangan tinggal diam sebagai wasit. Mun aya nu mempersekusi masalahkeun ngomong hayang ganti presiden, polisi segera menangani persoalan bereskeun. Mun polisi cicing wae pura-pura tidak tahu, akan jadi konflik horizontal di Indonesia. Cicing sia. Di kopian deui, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini ngomongkeun Sayyidina Umar judulna tadi. Umar bin Khattab asup Islam, galakna, gagahna, otoriterna melekat. Siga keur zaman kafir, Gus asup Islam ge gagah keneh wae Umar. Samperkeun, aya gubernur kafir komo kadenge papeletekan ngahina agama disamperkeun. Pedang teh dihareup disoren, na cangkeng disoren, kenca katuhu. Paling seutik moal pedang teh 3 Umar. Bejana aya gubernur ngahina Islam samperkeun cek Umar. Diskusi jeung dewek. Sia kitu. Nu ngahina agama aing baheula aing pro jeung sia.
apal sia ka aing Umar bin Khattab tukang bencitan jelema di bawah lagi sakapir-kapirna sia moal kawas kafir aing dulu tapi ayeuna aing geus asup Islam sia rek ngahina agama sparring jeung aing sok aing nu paeh ti heula sia nu kojor ti heula ngomong saja balikan deui sia nu ngahina agama teh sia nu ngahina Islam teh sia nu ngahina Quran teh iraha aing make ngahina agama sia deuleu Islam pemahami dipaksakan kumaha we ge nepi ka kieu mah Islam mah moal sakabehna anger penduduk dia mah nu Islam aya nu kafir aya moal ge disebut alam dunia mun teu campur antara salah jeung bener Islam aya kafir aya aing ayeuna geus Islam sia kafir keneh we ngajak ribut jeung aing